aing nyaho. Dia kan geus menang ijazah dia teh. Asana Ki Ma'rufil Qori garangkas beureun nyari. Emang aing teh nyaho. Bacaan sia bagus. Tapi kan sakadar babacaan deuk kumaha bener hirup aing sakadar bisa maca doang mah. Makharijul huruf di beberes ku sia. Hah? Senina dibagus-bagus ku sia. Ditonton ku jelema menang amplop goblok. Menang amplop goblok. Tunggulnya lain eta ngaji mah sakadar kos itu jang naon daripada sia magahan Al-Quran kos itu boga murid sia haju mentaan sia ka murid hayang dibayar sia ku murid maning dagang toge sia kos itu wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Gusti Allah terek nyampurnakeun agamana sesuai jeung nu kamari waya ballahu illa ayyutimman nuruh. Sanajan orang Yahudi orang kafir tersepen kana munculna agama Islam tapi Allah menghendaki dengan cara Allah ngutus seorang manusia nu diangkat jadi rasulna nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Allah alladzi arsala zat anu ngutus rasulahu kana ka rasul nabil huda kalawan mawa pituduh. Huda teh ditafsiran teh ku Al-Qur'an sebab di jero Al-Qur'an teh aya petuduh-petuduh deuk naon geura ge baca Al-Qur'an. Imimitin deuk nyahokeun pangeran Al-Qur'an. Deuk nyahokeun nabi na Al-Qur'an. Deuk nyahokeun permuamalahana baca Al-Qur'an. Deuk nyahokeun munakahatna baca Al-Qur'an. Deuk nyahokeun jinayat baca Al-Qur'an. Deuk nyahokeun perekonomian kelas internasional baca Al-Qur'an. Deuk nyahokeun teknik baca Al-Qur'an. Deuk nyeun sepeda, motor, mobil, kapal, laut, udara baca Al-Qur'an. Deuk nyeun senjata baca Al-Qur'an. Deuk nyeun bom baca Al-Qur'anul Karim. Tinggal urang bacaan Al-Qur'an, paham Al-Qur'an, terus laksanakeun. Yahudi leuwih teh heula maca Al-Qur'an jeung ngalaksanakeun. Jangan nu jitu padahal teu percaya ka Allah. Mentak bil huda. Maka dalil-dalil jeung mukjizat-mukjizat. Lamun Allah ngutus Kangjeng Nabi henteu mawa mukjizat, saha nu bakal nurut ka Kangjeng Nabi? Tapi ku Gusti Allah dibere dalail, dalil-dalil. Barohin dibere mukjizat, tercengang kabeh ge dengan mukjizat Kangjeng. Ketika Kangjeng ditinggalikeun ku Yahudi jeung Nasrani, Muhammad mawa naon sih? Al-Qur'an. Coba kehebatan Al-Qur'an dan hayang naon maneh? Coba onta kena ngomong. Tanya ku Kangjeng Nabi. Onta ditanya ngomong. Mukjizat Kangjeng tercengang kabeh. Coba tatangkal kayu, memeh ditanya geus salam heula ka Kangjeng Nabi kerikil-kerikil. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Muhammad. Tangkal korma kita datang, coba korma itu kena datang ka dia. Korma dipanggil ku Kangjeng Nabi. Tal, hei korma ka dia. Tangkal korma gudagide langsung nyabut sorangan, langsung datang plek lempang sujud di hareupeun Kangjeng Nabi, maca 2 kalimat syahadat kadengeun ku Yahudi jeung Nasrani, ku kafir-kafir Mekah, musyrikin Mekah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Balik deui tangkal korma ka tempatna, gudagide plek deui. Wah, Muhammad sihirna hebat. Kumaha? Bil huda. Ya Allah. Kurang puas. Coba Muhammad, coba tuh panon poe bulan kena belah 2, coba datang ke mana? Lamun kitu bakal percaya mana bawa kula Rasul. Coba bae heulanan lo ngomong ke situ. Ayo belah 2, datang panon bulan gitu. Belah 2, nu hiji asup ka dieu, nu hiji asup ka dieu. Balik deui ka dinya, tek maca syahadat, balik deui ka luhur. Bener teh Muhammad budak kamari sihirna ku hebat.
da kumaha bil huda wallazi arsala rasulahu bil huda mawa pitujuh geus buku tadi dibacakeun secara syariat deuk naon coba Quran baca hayu cenah ieu mah kula mah hayang naklukeun awewe ieu kula teh diciduhan ku awet kecil mah nyeun bomba ge Quran bisaeun buka Al-Quran nyeun kapal baca Al-Quran ye nyeun senjata baca Al-Quran atuh komo deui naklukeun awewe itu qala Yusuf li abi ya abad ini senjata inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum Allahumma lain kol basar witi fi cikupa kamala yang tal hadi dari Daud alaihi salam sallallahu alaihi wasallam langsung datang mana Kang Pendi Kang Pendi mana wajahmu selalu ada di hatiku kumismu ada di hatiku dan aku benci padamu aku telah dikelabui olehmu goblok kamu ya menjadi kira tuh ya gampang hayang naon dina Al-Quran hayang sugih Masya Allah wadzin fil nasi bil hadiyatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a paranti jang sugih ngawarung bacakeun eta wadzin fil nasir seru ku anjeun wahai Ibrahim manusia bil haji supaya munggah haji ya tukar jalan bakal daratang laleumpang suku wala kulli dhamir yatina di saban penjuru bakal daratang min kulli fajjin amik tah eta keur carita munggah haji terapkeun ku urang teh di dieu urang teh tafaul ka ayat eta ya bil barokah ya take ngawarung bacakeun eta teh bener masyaallah aya aturanana bacaanana 999 aja oh bener daratang Masya Allah tinggal penjuru ngan saminggu doang eureun kunaon bang gorenganan ngabring ngahutang kabeh pantat tadi dah hayang laku atuh laku ngan dihutang daratang kabeh datang pan ngamahaji eureunan ngawarung geus eureun aing geus tamat sekali batu rabbik selesai geus hayang naon coba cenah kiai lamun nyandung supaya rapi nah kecil a'udzubillahi minasyaitonir rajim mali teruskeun gua ini asana nyarandung kabeh wah teu beres nu ngaji ka Cilongok nyandung kabeh aman dibere wiridana ku kiai na kitu nyandung maksudnya nu kanyahoan mah iyalah wallazi arsala rasulahu bil huda lamun henteu dibere dalil henteu dibere baroh henteu dibere mukjizat naon atuh kekuatan Kangjeng Nabi maka urang sebagai warasatul anbiya na atuh kudu buari kudu atuh kurang kudu boga bil huda lamun teu boga bil huda mal bisa tuh mukjizat lain naon atuh minimal nurutan Kangjeng Nabi teh tersep kana duniana minimal nurutan Kangjeng Nabi ulah yang diagung-agung ulah yang dimulya-mulya ieu mah liwat be aju jelema ngomong mah haji tah si mana ji goblok mang haji kiai aing gade emang haji goblok sia mah eta geus wayab tulu kiai uhu eta batal tuh kagiayana Kangjeng Nabi diciduhan Kangjeng Nabi mah ditendeunan handalam on tadi dia bari sujud biasa bae sugan marah teh Kangjeng Nabi geus puguh diomongkeun ieu mah kakarake diomongkeun dong masyaallah teh budak nyana teh jauheun aing di Bogor beureun aing di Bogor kan dagang salak sugan teh belajar
Si mana orang dagang salak. Tah iya. Arsalahu bil huda. Wah, Kangjeng. Ndek kumaha sahabat teu percayana ka Kangjeng Nabi atuh lantaran mawa bil huda. Ketika sahabat bantes perang, dahaga kabeh perbekalan seef beja ka Kangjeng, kami lelah ya Rasulullah. Sementara boro-boro makanan cai ge teu aya. Cek Kangjeng Nabi aya teh coba sisana saeutik teu aya, bawa ka dieu teh wadahna, dibawa ka dieu wadahna, cicikeun ka dinya, cicikeun asupkeun panangan Kangjeng Nabi. Cabut mancer kabeh 5-5. Sak. Wayuh kabeh muararan. Wow, wudu minum. Maka ngawadahan segala rupa. Ya Allah ya Rabb. Ditanya tadi anak sabaraha kira-kira jelema? Kurang leuwih bangsa 1000 mah. Lamun kaji pendi bisa mancer kitu atuh geus jualan cai nya mah. Atuh jualan cai. Masyaallah Kanjeng. Dek kumaha coba bil huda. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Allah karim. Masyaallah. Ketika Kanjeng Nabi mantas perang Hunain, kemudian lapar kabeh jelema sahabat. Lapar. Jabir bebeja ka pamajikanna. Mana bahasa hebat tak mana tah? Mana budak perhatikan. Urang lain. Mama. Ya Allah. Naon kan? Kangjeng katinggalina lapareun jasa pohara geus pararias. Urang boga naon? Aya pasakeun. Coba. Ah, geus pasak. Aya saleter. Dipasak saleternya. Terus urang mencit embe anakna. Tapi cek pamajikanna, ieu mah ulah bebeja rame-rame. Kangjeng bae paling mawalah tiluan opatan lobana 10-an. Geus tenang teh urusan kos. Pasak. Laporan kan Tuhan. Ya macam Tuhan unggul paling gel tiluan batang 5 pelong bada 10. Itu mamajikan kula keur masak kuari teh ulah lobaan. Oh, alhamdulillah. Cekang langsung nangtung Kangjeng. Wahai para sahabat. Cek Jabir Ieu naon kieu. Jabir alhamdulillah pamajikanna masak dijadiakeun urang rame-rame berangkat kabehan ka ditu. Waktu Jabir langsung lompat, "Mah, mana? Kabeh ade ondang. Ulah mah geus di jero kamar bae teh hayang aing mah." Saleter. Jelema sabaraha cek pamajikanna? Aya 1000-an mah. Aduh. Carekan Jabir. Talaunan, bisik je tagih geus. Ribut jaga teh jeung pamajikanna. Bisik basil ini atuh hiji bisik sakumaha parentah anjeun atuh Kangjeng Nabi na hudang nangtung deuk kumaha atuh mangkana jelema lapar kabeh 1000-an kumaha nasib bae geus cek majikanna geus sabodo lah pokona datang kabeh 1000 jelema pan mana pasakeunana teu gas antri saurang-saurang berean ku Kangjeng sakumaha kebutuhanna tah 1000 kabeh dahar 1000 kabeh masih keneh nyesak keneh dibikeun ka pamajikanana. Jabir kakala kaluar. Cak Jabir teh emang nyesak. Ya Allah. Masyaallah karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Mujizat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Lamun teu mawa bil huda Kangjeng Nabi saat eta di tengah-tengah kerumunan musyrikin, tengah-tengah kerumunan kafirin, di tengah-tengah iman anu lemah. Oh, atuh moal dituturkeun Kangjeng Nabi. Tapi Kangjeng Nabi mawa bil huda, bentukna Al-Qur'an. Wari Al-Qur'anul Karim baca kurang. Baca kurang aya di jerona segala rupa. Zaman narita teh aya nu belajar qiraat di Baghdad teh kat Ki Ma'ruf Qurqi seorang kutubul aulia. Begitu belajar datang ka ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Teu diterus-teruskeun. Sedangkeun memehna nyana geus ngaji di ahli qiraat.
balik deui. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Pajar deuk terus ya. Balik deui. Tilu kali mereunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Datang ka anggeus, balik deui. Cuy. Disalahkeun henteu, diteruskeun henteu. Kita balik deui, mun kitu bahkan disalahkeun. Misalnya kurang ya. Yad'ul yatim. Takkan ngeunaheun urang. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid dal kuda dal cung letak cung ai tung mah tung bae ulah cung letak atuh tah bahasa Sunda teh kudu make hamas ya ieu mah ku hamas makan kuduna ge atuh bahasa eta Quran ya tabat hamas ai Sunda mah ulah make jengkirat cung betok kok masyaallah karim salah nerapkeun sia mah kitu bae ambo atuh teu kudu bahasa Sunda mah. Nah ieu kan teh ara'aital ladzi yukasugan kurang zalna kurang henteu ara'aital ladzi yukadzibu bid-din geus pas henteu sugan disalahkeun bid-din henteu ara'aital ladzi yukadzibu bid-din ente disalahkan tapi diteruskan ente geus trek isuk ngaji eta deui bah pan jadi kieu tuh ya aing geus tamat di ditu mah geus beunang surat tamatna naon ngaranna naon sia ku bodoh-bodoh teh masyaallah ya Allah da teu ngaraji qiraat bakos kitu teu nyaraho ya Allah ya Rabbi geus aya tanda tamat ijazah ngaranna teh bahkan geus aya silsilahan urang kan lamun i Quran kemudian urang hafizul Quran kan dibere silsilah urang tisah sampai ka Kangjeng Nabi masyaallah eta nu mahal ge silsilah eta mah urang geus aya kan tuh pendek tidak bersilsilah aya kadinya bin genderuwo silsilahan ya baca Quran teh ngeunaheun kadang-kadang silsilah teu pernah aya nu menerkeun teu pernah anu nyalahkeun teh mah petet jadianan tah mah atuh petet bapan kajanina lamun amis lamun hasil mah lamun loba hasil isuk ngaji deui أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله ya Allah ya nanya oge nya mama ma'ruf fil qurfi abdi di dieu ngaos araita di saminggu diteruskeun teu disalahkeun teu aing nyaho dia kan geus menang ijazah dia teh asana ki ma'ruf fil qurfi garangkas beureunya emang aing teh nyaho bacaan sia bagus tapi kan sakadar babaca deuk kumaha bener hirup aing sakadar bisa maca doang makharijul huruf di beberes ku sia senina dibagus-bagus ku sia ditonton ku jelema meunang amplop goblok tunggulnya lain eta ngaji mah sakadar kos kitu jang naon daripada sia magahan Al-Quran kos kitu
boga murid sia haju mental sia ka murid hayang dibayar sia ku murid maning dagang toge sia kos kitu bubuh sia dagang toge jengkol dagangkeun ku sia eta dagang kiroat geter-geternya maksud mama kumaha laksanakeun ku sia laksanakeun carana berangkat sia isikeun teangan ku sia fakir miskin teangan yatim piatu ayo berangkat laksanakeun ara'aital ladzi yukadzibu biddin loba jelema nu ngabohongkeun kana agama fadzalikal ladzi yad'ul yatim anu ngantepkeun para yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin henteu pernah mere kadaharan ka fakir miskin teangan yatim teangan fakir miskin bere ku sia naon nu aya di sia eta kakarak ngaji karaknya na berangkat neangan fakir miskin bebeja deui ka mama aya bere di mana bisa kan mama jadi kos gitu ulah ngomong tampilin sakuai karak diberean kunyana beakeun kabeh duit sia beakeun kabeh cukup dah kurang nu mama beakeun kabeh beakeun kabeh tah ngaji mah kitu ai tadi makan ngaji teh di ahli qiraat nyaritakeun makharijul huruf jeung lagam-lagamna ai ieu makan nu diwali ngajina teh beda di ditu mah ngabeberes babacaan doang ai di dieu mah meraktekeun duwe wali mah meraktekeun nu bantak saha gurune saha muridna ku ari nu deuk hayang belajar kawalian lu hese lain guruna muridna nu eueuh muridna nu eueuh mah kawalian guruna ambalayah loba lain ambalayah lo aya nu maot geus nu geus maot aya nu hirup keneh aya pi muridna nu mana pi muridna tah nu ngalaksanakeun kos kituna hese tah ieu mah malik di marubil gori mah nah sanggeus tadi nah geus kan badzalika yadul yatim badzalika alladzi yadul yatim nah geus ya ara'aital ladzi yukadzibu besi mana disangka pembohong agama ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin kesialamun teu kos kitu fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un salatna ge sia mah bakal jadi ka neraka lantaran salatna ge hayang ka alam ku tatangga beuh deuk berjamaah ge mani di bejan we tetangga lihat saya nih mau berjamaah. Wih, Masya Allah. Lamun kadangnya Haji Pendi mah becak masyarakat teh getol jasa berjamaah tiis kana hatet. Aya pangalem. Tapi lamun eueuh nu ngalong ka mana Haji Pendi jadi mumul gitu berat perasaan teh. Geus lain ka Allah padahal ibadah ka Allah nu kudu di alemna, nu kudu ngalemna Allah. Ieu lain masyarakat. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sok belajar praktekeun salat ka Allah nu bakal ngaganjarna Allah nu ngalemna Allah hiji be Allah ulah dibabawa makhluk. Ketika aya fakir miskin teu hayangeun nya jadi fakir teu hayangeun jadi miskin. Horenganan eta teh jang nambahan ganjaran urang nu boga hakikatna mah ketika urang boga tuh disadiakeun fakir miskin selamana kajenteng di Indonesia deuk dieuweuhkeun fakir miskin moal aya sebab aya keneh nu sugih ieu teh jadi percobaan jang nu sugih datang ka mana nu sugih menghadapi orang fuqara dan masakin jang ningkatkeun derajat jelema-jelema nu baroga laksanakeun cek Imam Bukhari Jasia mah maca Quran mah geus bisa, Jasia mah maca kitab geus bisa, Jasia mah geus hebat kadangnya lagi, tapi praktekna ieu rahasia. Hah? Karak dirinya unggal boga breg, unggal boga tek. Salat geus mulai ku ari makan pikiran lantaran eueuh nanaon di jero hate. Kamari makan Allahu Akbar, karung can dikumbahan. Insyaallah karim Allahu Akbar nu dodetna can diberesan jarumna di mana jeung karyan mana aya teu Allahu Akbar beuh budak nu kamari geus diiangkeun ka padang can dibayar
Ya Allah, Allahu Akbar. Mana aya deui ieu anu ngorder, aduh barang nancan aya. Allah, dikira salat tolol. Dikira salat. Iya nu kosan. Allahu Akbar. Insyaallah pamajikan marah bae kawin deui kitu. Allahu Akbar. Mancan asana kawin deui tambah leleb ya mah. Allah, dikira salat. Mikiran itil bae goblok. Dunia kicen di jero hate hiji Allah Allahu Akbar tuh nana mantep ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb Masya Allah nginahin Allahu Akbar nginahin pikiran lah besok kemudian paeh Allah ayat uluh ala ulayat tulul amal tulul nah huwallazi arsala rasulahu bil huda mujizat Kangjeng Nabi di Bukhari hayang sakumaha mujizat Kangjeng Nabi geus di buku-bukukeun geus dikitabkeun ku para ulama hayang sakumaha ayo gerak caritakeun mujizat bil huda terus turun-turunna ayat bil huda Masya Allah dek disampurnakeun agama ku Gusti Allah babarieun Allah mah walau karihal kafirun sanajan ditahanan ku kafir diulah-ulah Allah menghendaki jadi muncullah Kangjeng Nabi bil huda mawa pituduh bentukna Al-Qur'anul Karim sok belajar urang heula kuari mah babacaan nu rapi ulah saliru sod sin shin gimana ngadengeun eta deui ihdinas siratal wah sin tah mah teu ngeunaheun kan kadengeun iya kana na'budu wa iyyaka nasta'in tasdid atuh iya kana na'budu wa iyyaka nasta'in alhamdulillahirabbil alamin ghairil maghdubi alaihim waladdallin guruan ngaji guruan lu bener ngajina tah ieu babacaan heula karena kaditu da ke orang di tadarus dek dihizibkeun seminggu sekali tamat di Jumat ka Jumat engke lamun takwa timbul hudana aya maziyah di jero pembacaan Al-Qur'anul Karim tanpa dihayang-hayang ke urang wallazi arsala rasulahu bil huda wadinil haqq jeung Kangjeng Nabi teh mawa agama nu hak anu tetep nu hebat maksudna hak teh penuh kebenaran penuh kepatutan penuh kemanfaatan agama teh salat geus teu kudu ditanyakeun naon sababna ieu zuhur 4 rakaat naon sababna asar 4 rakaat ko magrib 3 rakaat teu kudu nyaritakeun geus kitu nu penting mah siapa salat ari dibahas kenapa salat henteu dibahas geus tuntas salat zuhur dipertanyakan kenapa 4 rakaat dibahas asar 4 rakaat kenapa bahas magrib 3 rakaat kenapa bahas isya 4 rakaat bahas subuh kenapa 2 rakaat dibahas selesai pembahasanana tentang hikmah ai salat henteu coba ayo salat aya hak di jerona jeung aya rahasiaan ketika perintah Allah setiap perintah di jerona aya kamaslahatan setiap larangan di jerona aya kabahayaan titik geus sakitu bae Allah merintah aya kamaslahatan dunia akhirat aya kamanfaatan dunia jeung akhirat ketika larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat asal larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat titik geus sakitu dinil haq masyaallah karim ilah Kangjeng Nabi mawa dinil haq hanif buistu bil hanifiyatis sama kuring diutus mawa agama hanif enteng salat bisa nangtung teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang wari isyarah guys teu bisa isyarah siapkeun 1,5 meter emang aya paksaan di agama tidak ada la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy Allah mere ka Kangjeng Nabi diutus kitu Kangjeng Nabi mawa agama
dinil haq geus diatur ubudiyah muamalah kitu munakat jinayat dikitabkeun secara syariat hukum tuh jadilah riyad jadilah takrim jadilah fatul muin jadilah fatul wahab jadilah ikna jadilah bugiyah jadilah tufah jadilah majmu syarahna syarah raudhah dan lain sebagainya bacaan ku urang eta dinil haq secara syariat ya Allah di jerona ya perjalanan menuju Allah secara khusus teu dibejakeun thariqah ku Kangjeng Nabi tapi ku ulama ahli batin di ngaranan dek pakai ngaran dek henteu tapi menuju batin untuk menuju hakikat ya Allah ya Rabbi kurang kumaha dinil haq nawa agama nu hak bener sok tinggal tuturkeun ku urang geura Kangjeng Nabi mawa dinil haq yakni agama Islam tuh ngiraheun dek di mana urang membahas tentang agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi teu kazamanan ke para sahabat teu kazamanan para tabiin urang mah kuari zaman-zaman urang teangan kuari ulama-ulama anu lurus anu akadanan warasatul anbiya 100% mah atuh 50% atuh tidak ada kuda himar pun anggap kuda gitu geus bae tapi nu bener dinil haq mawa anu lamun tolak tilu bain kubro ulah tolak tilu jadi hiji iya kan jadi bahaya kuat Masya Allah kali sekali kredit haram dua harga nu berbeda haram teteh dua akad dua harga nu berbeda haram ulah suka jadi halal aju di dalilah je duit bang bunga bang masa sih aya duit reuneuh aju anakan di mana dongeng ye embe anakan mah kebo anakan mah pamajikan sia tareuneuh masa duit di bank di deposito jadi anakan iya aluar tina dinul haq pake aturan-aturan anu moal kebal hirup di alam dunia cek Allah halal cek Allah haram cek Allah perintah laksanakeun cek Allah larangan tinggalkeun moal kebal deui kaburu tsunami sia Masya Allah urang keur mejeunna ngridit keur mejeunna nyokot duit bank ku nafsu teh paeh wallahu alam di jero kuburna bakal piku mahal ih henteu sieun sia teh bakal disiksa urang di dunia mah aya orai lumpat kunaon aya eta kredit teh diingu ku sia eta teh seuneu nu sabenerna aya kalajengkingan sagede kieu doang lumpat besi diseureud ku hokokna ka awak urang teh kunaon atuh aya duit bank dicokot maneh eta teh kalajengking sagede gunung Uhud teu kabayang ya Allah ya Rabbi aya diparentah kawin ku sia henteu dilaksanakeun lahan zina bae urang hiji dua nyandung sia masalah diperintah ku aya nu diperintah jadi cemoohan aya zina henteu kunaon sih kawin aya yang mah kurang kene dua telu kurang kene opat kurang kene keboplen teh mah ya Allah ya Rabbi jelema duaan baheula keur di pondok teh ngabatur gabladina nu saurangna getol jasa ka masjidna masyaallah unggal berjamaah aya bae diperhatikeun ku manehanana teh 1 tahun 2 tahun hebat amat ya si budak berjamaah tanya ana hayang nanya ke ente kok konsisten amat sih terutama subuh ieu berjamaah hebat amat naon sih rahasiana oh boga pamajikanna 2 nyandung nu bener ih masalahna kumaha nyandung teh kieu lamun urang keur anu di dieu digeing ku pamajikan kak berjamaah kak alhamdulillah lamun keur ditu sarua kak berjamaah kak ya Allah ngageing bae bahkan lamun keur aya saimah ngeunangan nu saurang ngahudangkeun nu saurang manehanana nyadiakeun bajuna kan mantep komo subuh mah nu saurang ngahudangkeun ka subuh nu saurang geus nyadiakeun ta bajuna ka geus mantap aing mah masyaallah berjamaah teh kageing ku pamajikan tuh ceknya bener oke ya iya mah konsep bagus kok sia bae kadena aing ngobrol jeung sia yes aing nek nyandung lah maksudnya supaya berjamaah aing mantep
bener nyandungnya. Ya Allah ya Rabbi, ngaleuwihan tinu tadi barang nyandungnya di masjid bae. Ya Allah, sarang kamamana di masjid bae. Ditanya deui ku babaturan, sia kuring nyelehkeun aing mangan syukur waktu sholat doang berjamaah siapa terus bae. Heeh. Sia naon gara-gara nyandung aing jadi hebat kieu. Emang kunaon gitu? Atuh aing balik dicarekan kuno itu, carekan we maning di masjid. Aing gara-gara nuturkeun konsep sia. Jadi aing hese balik wari. Lah aing geus di masjid bae geus pokona geus. Satungtung aing teh diteangkeun ku pamajikan geus aing di masjid. Bila perlu aing nyeun kamar di masjid. Teka beneran namanya. Ya Allah, ya Rabb, teka beneran. Aya deui jelema asal keur tenang deuleu lalaki ngaluarkeun dompetna di deuleu. Oh iya. Asal aya kareuweuh nyokot deui dompet. Asal aya kapusing nyokot deui dompet di deuleu. Asal keur ujungna marah batur teh. Dulunya marah deuleu dompet. Ku babaturanna kan diperhatikeun. Aya eta foto saha nu di deuleu bae? Pamajikan. Geulis jasa meureun. Sok aya nyaho. Aing ka deulina asal aya naon sia deuleu foto pamajikan. Emang geulis jasa tanon? Kudu aya nyaho. Rahasia aing. Aing boga hiji-hijina ya pamajikan teh mantap aing di deuleuan bae. Oh, ya hebat sia mah. Ya hebatnya ontak. Itu sih teh nulikeun foto bae emang aya naon sih? Sia hanya rahasiana. Pamajikan aing teh eueuh tanding. Geulis lain galak. Asal aing deuleu bae batur galak. Deuleu foto pamajikan can sabaraha. Asal aya pamajikan batur ngajebin heula pamajikan tambah kecil dibandingkeun jeung pamajikan aing nanaonan mantak aing asal neuleuh bae ka foto pamajikan aing tiis hate aing sebab lawan eueuh tanding galakna neuleuh batur garalak teh leutik kabeh ge beuh nanaonan nasib aing kos kieu meureunana eta pamajikan eta ninaeun eta nyawa tambah dinil hak nyawa lain tambah kos gitu. Aya deui pamajikanana keur tenang misalkan aya di imah barangnya neuleuh maca buku ceuri cek salaki da kok cerik sih maca Quran apa baca sholawat apa maca buku bisa jadi cerik gitu geus diantep isuk keur tenang maca deui cerik deui cek salaki da cerik teh bae. Tanya ka deukeutan, Neng maca naon sih teh cerik? Maca buku. Hebat amat bisa jadi kecerik itu. Enggak. Kok bisa hebat gitu? Kakak baca di orang yang maca Quran, maca buku datang ke cerik itu. Pasti kakak mencari orang. Neng kunaon? Kita maca ieu. Maca naon eta? Maca tabungan kakak BAKB. Saldoan cak nasi biru kaharep bakal kumaha goblok siapa wajikan baca Quran tilok cerik maca sholawat tilok cerik zikir tilok cerik tapi maca tabungan beak cerik pamajikan tolol teh bagus gitu mah neraka tau pamajikan والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah teh teger jeung kuat sebab kehendak Allah bil huda mawa Al-Qur'an pituduh mukjizat anu luar biasa oge mawa dinil haq deuk nyaritakeun naon di Kangjeng Nabi datang ka leutik-leutikna hukum nu sama di Kangjeng Nabi mah lantaran informasinya langsung ti Gusti Allah ialah dinil haq ini niti tenang datang karada keras datang ka Kangjeng Nabi teh titah perang atas perintah Allah liyuzhirahu 'ala dini kulli Kangjeng Nabi teh diutus mawa mukjizat mawa dinil haq
nuku Gusti Allah erek diluhurkeun Kangjeng Nabi melalui diluhak melalui Kangjeng Nabi ala dini kulli nyelehkeun agama-agama lain jami'il adyan al mukhalafah lahu selain daripada agama Islam dek diluhurkeun ku Gusti Allah Islam nyelehkeun agama-agama Yahudi Nasrani jeung agama-agama nu lain cenah keheuleuh para musyrikun walau karihal musyrikun terbukti melalui peperangan-peperangan Kanjeng Nabi bisa ku musyawarah bisa dengan cara limit ku cara limit cek bahasa urang Bandung macaina herang laukna beunang limit lalauna Masya Allah ngeunah lamun geus teu bisa beunang laukna ubek diubek nah bahasa ngubek eta bahasa hebat eta ubek anu bisaan mah pan mana nu henteu nah nu nongol nenggak eta lauk ngaranna lamun bisa newakna ieu mah ngubek kongko aya lauk ditewak molos deui tah aya geus kos kitu sok ngubek mending cicing bae di luhur geus bandingan ge menta tah eta kos kitu. Nah, beres. Ubek masih kene can beunang kene bae lauk, can nenggak kene bae lauk, tahu deui. Kena koredas. Lemes tak koredas. Beres. Sarua dalam rangka dakwah ge. Urang ngadakwahan jelema supaya caina herang laukna beunang lalaunana tuh urang carana kudu dibere anu kudu dinasehatan pan aya nu lapar mah teu bisa dinasehatan Assalamualaikum gusana duh kula ti kamari candar kieu jelema mah nya ieu jelema mah lamun anu teu kuat nasihat tah bakal ditampilin tah ku jelema ka dieu sia kiai goblok sia kiai aing lapar ieu teu perlu nasehat aing mah ditampilin sia ku kiai jelema anu butuh dahareuna lain nasehat. Waalaikumsalam. Jika datang ngaji pendi hebatnya nama. Ya, kunaon ya? Aing di kamari kula di kamari candahan. Atuh salah saha. Je sanu ngita. Nah, ieu mah teluh bakal ieu mah. Ya lain gitu. Assalamualaikum. Abdi di kamari candahan. Cicing. Cukup teh sabobokos ya. Saboboko. Ieu aya. Ieu kula tas becet embe. Tah dagingna semur rasa boboko ros bawa ke ditu bener ya Kiai bener hasilnya ke bayar ka dinya teu beres deui bae entah iman lillahi taala jangan ngageter-geter ngadoakeun lagi masyaallah mudah-mudahan cak kiai ngara gaji tah naon teh sia